Dinten katilu ngendong di huma. Patepang deui di Desa Mulyasari YouTube channel. Dina konten ayeuna abdi bade midangkeun hujan. Terus babaraha dinten ieu teu turun hujan. Parege dugi ka tingkuluntung bade gararing. Alhamdulillah ayeuna hujan atas turun. Pepelakan salager deui. Nu kamari diucap-acap oke, mudah-mudahan salager deui hatirup. Ayeuna mangga milih bade nonton hujan. Nyanggakeun. Angin juga gelebuk nuhara tarik naker. Ieu teh biasa nama bade hujan, ayeuna hujan atas aya gerimis. Ya hujan jantan rohmat kanggo sadayana. Nah, berarti bade ngamankeun heula ieu saung ya. Naik. Ayeuna nuju nyumput di saung. Kumargi itu angin ageung pisan. Angin gelebuk, angin topan bade turun hujan nepi nama. Jadi itu nuju nyarepot di saung. Biasa nama pami hujan turun angin oge leureuh gitu. Ayeuna angin nuju mamojona tarik saung oge ieu dugi ka oyag-oyagan. Idoana mugi teu aya kajantenan naon. Yuk abdi bade nyempot deula ieu sareng martani. Martani nuju nyempot kabulusan keanginan. Dinten katilu ngendong di huma. Alhamdulillah ayeuna turun deui hujan. Ayeuna mah hujanna teu siga kamari mah saat acan hujan teh aya angin topan, angin nu pohara tarikna. Ayeuna mah langsung ucur. Angina oge teu patos digelebugan. Ieu teh saung teh aya ranggonannya, tah ieu lantai 2. Enten nginep teh ngendong di saung teh tiasa di luhur. Tiasa oge di handap. Ngan ayeuna mah kumargi waktosna siget. Ngendong teh di handap pasang tenda deui itu. Martani ara. Hei. Bah. Dadah.